Eta nih tali jang pibinihan teh. Nenek dia ngumpul nggak nih anak? Misalnya, udah jauh ti imah iya. Alhamdulillah. Tengalaan daun gitu yang naon teh tanyakeun si Ece nuju naon ce Iya nuju iya melarian kang jang ngalian pibinihan atuh ku tali iya atuh ku rapia ge seueur mah tali mah naon mana make jang kurapia sagala nya atuh eta tali ku daun gitu mana nyaon teh itu jang ngalian naon kieu terang kitu mah daun lain daun teh mah jang pabinihan atuh pabinihan mah di sawah ce ih aingna di sawah mana kos hirup di kota wae mana teh mana hirup di kota ieu mah kampung aja mana kos hirup di kota wah ka nyaho kampung ieu mah di kota aing ge nyaho ieu teh kampung sia kos anu hirup di kota ku awi ece teh emang si aing tarek nalian naon suluh oh butuh suluh aja budeg sudah ku abdi mungkin atuh 25.000 sabeungkeut suluh mah ce aing mah teh butuh suluh nya mungkin di alas suluh mah lain budeg ya make atuh dah oh sekalian ngalah gedang kanggo gudag gitu astagfirullahaladzim aing mah ngomong jang bini sia teh lain budeg naon aing mana teh pararuguh ieu teh jang bini jang di sawah oh acisa atuh dieu kan bade meser emih mah ce ih sia kunaha si Ece mah kunaon antak ece teh ceuli teh bersihan mah teh budeg gitu nya gudeg sareng emih emang enak bangun aja teuing ngomong gimana mah aya jadi urang anu atuh pusing ya kanggo naon atuh eta daun kieu iya teh jang sayur gudeg lain teh jang manian jadi urang nu lieur oh teu acan mani abdi mah ce aya atuh si Ece naon ka abdi teh kok kitu teh jang nalian pabinihan aing maneh teu ngartos abdi mah atuh udah dibinihkeun mah hese nu kitu mah ce astagfirullahaladzim mun ari jeung akarna bade dibinihkeun mah dicabut sadayana aing jadi pusing aingnya ngomong teh naon ieu teh jang nalian pabinihan di sawah jeung akarna nu kieu kanggo binih mah tah aduh kudu kupacul jadi sareng akarna kanggo binih mah atuh da kirang saya binih nu kieu namanya jadi ece teh si Ece mah gaduh pacul teh ku abdi pangalakeun gaduh henteu ce nah diajak ngobrol teh karang ngawulang kitu jadi stres ngomong dulu budak gimana teu beres heeh bakal beres sadayana ge ku abdi mah ce ceuli sia nu teu beres ngomong teu nya bakal beres naon anu teu beres ai maneh nya pacul beres ku abdi dipangalakeun arek dikumahakeun si Ece mah karena seserian wae da eta teh pugu ngomong teh pugu ieu teh jang nalian pabinihan nya atuh da moal ge janten atuh ce jang pabinihan mah nu kieu mah mun arek ge jeung akarna Ece da lain nu kituna mah moal ecreug antepkeun percuma ngomong jeung nu kitu bade di bantuan mah atuh nyanak pacul ku abdi lanjut kanggo naon sih nu kitu naon kul ce naon kanggo naon eta nu kitu naon percuma urang mah ngomong jeung maneh mah urang kahilir sia kagirang atuh ai si akangna teu aya naon itu kejigian si akang ai biar geuningan si akang ce Ece ai maneh naon maneh urang mana saku banget make urang mana si Ece mah kadenge sia teh aing ngomong nya kenal kadenge kitu ini kitu geus hah geus kitu naon ieu geus ini teh butuh ngobrol jeung maneh lieur si Ece mah ku abdi pangalakeun ieu bade moal maneh balik we balik jung oh balik jadi abdi nyanak paculna heeh aku mah maneh cokot pacul ka itu nya tenang ce nya heeh nya engke ka dia di abdi nya aing tahu itu udah jelema budak ieu teh mah kaya bangku di dia ce itu teh usaha atuh itu nya ho kayak abdi nyanak lah pacul heh aku mah maneh kitu cokot pacul jeung garpu sekalian budak mau nanti nih isu ya ngapain tangkal jamu gimana bawa dia kena di dia aja iuh ganingan
Aduh, ampun. Asa teu boga udu dia mah euy. Kudu ka warung heula mun teh euy ah. Nah, itu geus aya di dieu tadi nama asa di dieu itu. Nah, itu bangku teh aya di dieu, pira ku lempang sorangan mah. Mau bangku ieu teh perasaan ujel lemah nya. Aing mah yang ududan lutup di gangan itu. Aya di dieu heuh. Si Ece teh ngomong kitu. Kudu dibawa ka dieu. Bawa ka dieu. Cek kunaon ya? Lain kunaon ieu nah bangku make dikadiekeun maneh lain. Atuh, itu teh nya. Kira ku lempang ku sorangan. Wah, tuh Boga bahawanianan. Oh, bace meureunan di dieu. Maneh arek naon make ka dieu? Ayo urang mah geus teh warung teh mek balik. Teu narek naon atuh ka dieu? Bapak nempo euy ku kulo nu kumaha. Gua maneh nu mawa ieu teh meureunnan. Henteu. Kana saha teu dawuh di jelema iwal maneh. Oh. Meureunnan salaki euy aya henteu di imah. Sare keur sare di ieu mah. Nya meureun salaki euy. Narek naon? Manya di ka urang nu jeung teu Salaki urang mah pararugu. tara mah mau bangku kaluar rek naon. Meureun sugan ngiuhan meureun di dieu. Narek naon ka panas-panas make ngiuhan keur sare di imah. Bari ningali TV. Maneh meureunnan. Si Ece masuk tudang-tuding kieu. Lain tudang-tuding na saha deui teh Teuing iwal ti ngomong maneh. jeung Ece mah salieur abdi mah. Abdi mah tos di warung, tos mese rokok, bade ngarokok di bumi di dapur bari ngopi. Gitu lamun heueuh maneh ieu mawa ieu balikeun deui ka itu. Bawa ka itu teh berat. Aralim teuing dan teu nyanak abdi mah ceuk. Nah kusaha atuh iwal ku maneh meureun da urang mah. Teuing atuh teh nyaho. Usuk diajar ngaboho ai maneh. Saha itu iwal maneh geuning anu ka dia balik dening maneh. Lieur ngomong jeung Ece mah abdi mah kur ngaliwat hungkul. Make kudu lieur pugu maneh meureunnan. Lieur sugan di rumah teh. Bawa deui ieu. Heran aing mah. Ieu engke kumaha dibawa? Nah coba geura. Da berat itu bangku teh. Saha deui iwal ti maneh nu liwatna oge. Nyaho-nyaho pira ku ujug aya di dieu we bangku teh nya. Saha deui iwal manehna yakin aing mah. Da salaki urang mah aya. Si Ece euy. Tiraha teuing salaki urang deui.